Dina raraga miling hari ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kacamatan Majalaya ngayakeun upacara di alun-alun Majalaya, Ahad tanggal 17 Agustus tahun 2025. Upacara dipimpin ku Camat Majalaya, Rofiran, anu janten inspektur upacara. Kagiatan ieu dihadiran ku unsur Muspika Kacamatan Majalaya, sakumna Kepala Desa Sakecamatan, dan Ramil 2404 Majalaya Kapten Infantri Ujang Mulyana, Kapolsek Majalaya Kompol Suyatno SPDI, MM, oge ti rupa-rupa lembaga pendidikan, timimiti tingkat dasar dugi ke menengah. Teu kaliwat hadir oge Pokdar, organisasi masyarakat saperti RAPI, Hipakat sarta kagiatan anu ngalibatkeun marching band, Paskibra, oge iring-iringan karnaval ti warga masyarakat. Upacara ieu lumangsung kalayan hikmat, bari diwarnai ku sumanget kabangsaan anu kuat. Antusiasme warga Majalaya kacida gedena, dibuktikeun ku rame jeung meriahnya partisipasi dina iring-iringan karnaval, anu nembongkeun kreativitas jeung rasa patriotisme. Mangpaat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, ke-80 ieu nyaeta minangka ajang pikeun ngajembarkeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa kana kamerdikaan bangsa. Ngaronjatkeun rasa nasionalisme jeung kabanggaan jadi bagian tina bangsa Indonesia. Ngahiji jeung ngaraketkeun tali silaturahmi antara pamarentah, aparat, lembaga pendidikan, oge warga masyarakat. Numbuhkeun sumanget gotong royong jeung rasa solidaritas pikeun ngawangun bangsa anu leuwih maju. Ku kagiatan ieu dipiharep sumanget kamerdikaan terus hirup di jero diri generasi ayeuna jeung nu bakal datang, sangkan tetep bisa ngajaga sarta ngamalkeun ajen-ajen kamerdikaan pikeun kasejahteraan masyarakat. Nanang S. Roni, TV News Indonesia, ngalaporkeun.